Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun simkuring Sinta Fitriani kelas 8 di SMP Juan Cika. Ayeuna simkuring saja ngadongengkeun pabel anu judulna Gagak Hayang Kapuji. Wilujeng sini. Hiji mangsa aya gagak maling dengdeng ti pamoyan. Galobar hibar bari ngahem-hem dengdeng tea kana tangkal dadak sisi lembur. Kabeneran harita katenggeun ku anjing nu kacida kabitaeunana. Da puguh kabukina. Kusabab kitu ku anjing disamperkeun. Tapi sanggeus aya dihandapeun boro-boro ditanya teu direre teureut acan. Anjing mikir piakaleun supaya dengdeng tea kapimilih ku manehna. Sanggeus manggih anjing ngomong, "Deuh, aya manuk alus-alus teuing, pamatukna panjang, bulu hideung, tapi meuni lemes kitu, manuk naon nya ngaranna? Kawasa mah moal aya tandinganana dibanding cendrawasih oge." Mimitina mah teu didenge omongan anjing teh, tapi sanggeus ngadenge moal eleh ku cendrawasih, gagak atoheun pisan. Manehna kungsi beja yen cendrawasih teh manuk panghadena, tapi cek anjing mah manehna anu panghadena. Kitu nu matak manehna ngarasa ngeunah ku pamuji anjing. Malah cek pikirna deui asa hayang ngabagi dengdeng eta jeung anjing. Ngan ku sabab hese meulahna niatanana teu kalaksanakeun. Anjing nempo beungeut gagak marah mai sanggeus dipuji ku manehanana. Cek pikirna pasti berhasil, deui pikirna deui naon salahna muji-muji keur ngahontal ka hayang mah. Kusabab kitu pok teh anjing nyarita. Lamun daekeun mah hayang nyoba jeung manuk nu sakitu lucuna. Ngan rumasa sorangan masa tohina saumur-umur ngadunungan, sare digolodog, rajin manggihakanen oge pasesaan, tapi nya najan teu bisa nyobat jeung manuk lucu atuh. Ngadenge sora-sorana meureunnan moal panasaran teuing. Barang ngadenge pamuji anjing anu sakitu ngeunahna, gagak poho keur ngahem-hem dengdeng ngan ngong weh disada. "Gak, gak," cenah. Atuh barang gap pamatukna pluk weh dengdeng teh murag. Anjing gancang nyantuk dengdeng nu murag teh tuluy dihakan dinu bala. Gagak nu hanyakaleun mah teu ditole, sababaraha jonjonan gagak teh cenah kul weh dina dahan bari ngarasahan jeluk. Manehna karek sadar yen anjing muji bebeakan teh hayang dengdeng nu keur diheum-heum ku manehna. Nya atuh geus kitu mah geuleber weh gagak teh hibar kana tangkal kai rek neangan hileud pikeun ngaganti dengdeng tadi teh. Tah kasimpulanana urang teh teu meunang agul ku pamuji batur, kusabab bisa wae eta teh ngarugikeun diri sorangan. Atur nuhun kana perhatosanana, nada dihapunten kana sagala rupi kakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.